Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring sapatos biasa dina materi pedaran pangajaran basa Sunda. Dina dinten ieu simkuring bakal neraskeun ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Janten dina dinten ieu bakal neraskeun materi ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Dina pedaran danget ieu simkuring bakal mokuskeun kana tradisi Sundana. Lamun dina jirangan kahiji mah fokus kana pedaranana, ayeuna mah fokus kana tradisi Sundana. Kukituna mangga wilujeng manco, ulah hilap anu teu acan subscribe, mangga di-subscribe heula, di-like, komen sareng dibagikeun linkna ka rerencangan. Hatur nuhun anu parantos subscribe. Supados henteu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang langsung wae kana materina, nyaeta ngeunaan pedaran tradisi Sunda jirangan kadua. Urang langsung wae karena tradisi. Naon ari tradisi nyaeta tali paranti ilaharna geus jadi bagian tina kahirupan kelompokna. Jadi tali paranti di dieu nyaeta hiji kabiasaan anu geus turun-tumurun anu dibiasakeun sarta geus jadi bagian tina kahirupan. Hartina lamun geus jadi bagian tina kahirupan teu bisa dipisahkeun tina kahirupan. Jadi lamun henteu dilaksanakeun teh dianggap aya nu kurang atawa dianggap aya nu henteu lengkap dina kahirupanana. Tulina cara ngamumulena kumaha? Nyaeta ku cara diwariskeun ti kolot ka anakna, tatalepa boh ku cara lisan, kalakuan, boh sacara tinulis. Jadi tradisi teh dimumulena ku cara sacara turun-tumurun, tatalepa boh eta sacara lisan, kalakuan atawa sacara tinulis. Jadi tradisi mangrupa hiji hal anu geus jadi bagian tina kahirupan kelompok masyarakat, lamun teu dilaksanakeun asa aya nu kurang, sarta cara ngamulena nyaeta ku cara diwariskeun sacara turun-tumurun. Diwariskeun sacara turun-tumurun teh bisa lisan, kalakuan atawa sacara tinulis. Satuluyna aya tradisi Sunda. Naon ari eta tradisi Sunda? Nyaeta asalna teh tina basa Inggris, nyaeta tradition. Tah, tuluy oge aya anu tina basa Latin, nyaeta adat atawa kebiasaan. Jadi naon atuh tradisi Sunda teh? Nyaeta adat atau kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Masyarakat mana? Tangtu masyarakat Sunda. Jadi tradisi Sunda teh kabiasaan atau tali paranti. Tali paranti teh naon? Nyata hal-hal anu geus biasa dilaksanakeun sacara turun-tumurun ti karuhun. Nah, nu aya dina pakumbuhan dina kahirupan masyarakat Sunda kitu nya. Satuluyna tah tradisi teh mangrupa ulikan folklor. Ulikan folklor nyata tina folklor. Nah, folklor ieu teh nyata tina bahasa Inggris anu asa kecapna teh tina folk anu hartina kumpulan jeung lore anu hartina tradisi. Tah jadi tradisi teh mangrupa sabagian kabudayaan anu diwariskeun kalawan turun-tumurun ku cara lisan. Ku kituna disebut oge tradisi lisan. Tadi kan samemehna ku simkuring parantos dibahas yen tradisi teh diwariskeunna sacara turun-tumurun, boh secara lisan, kalakuan, atau tingkah laku, atawa tulisan. Tah, tapi di dieu tradisi teh mangrupa folklor. Folklor anu asal kecapna tina bahasa Inggris nyaeta folk jeung lore. Tah, jadi tradisi oge mangrupa sabagian kabudayaan anu diwariskeun kalawan turun-tumurun. Ku kituna disebut tradisi lisan. Ku cara lisan. Tah, ku kituna tradisi teh sok aya nu disebut tradisi lisan. Hartina tradisi anu diwariskeunna sacara lisan atau turun-tumurun. Diteraskeun deui langsung kana adat. Nah, ayeuna adat teh naon? Nyaeta asal kecapna tina bahasa Arab. Nah, adat nya satuluyna hartina teh nyaeta tabeat atawa sifat bawaan. Nah, jadi adat teh nyaeta kabiasaan atawa kalakuan anu geus maneuh. Anu geus maneuh teh nyaeta anu geus netep itunya anu geus aya, anu geus ngabaju atau melekat dina kahirupan sapopoe. Jadi adat nyaeta sifat bawaan. Jadi adat mangrupa kabiasaan anu geus dibiasakeun dina sapopoena. Satuluyna naon atuh ari nu disebut adat kabiasaan? Tah,
Adat kebiasaan nyaeta tata pola anu angger tur turun-tumurun ti hiji entragan ka entragan satuluina minangka warisan anu dalit jeung pakumbuhan masyarakatna. Tah, jadi adat kebiasaan teh tadi nyaeta kalakuan atau tata pola anu angger diturunkan secara turun-tumurun ti entragan hiji ka entragan sejenna. Entragan teh angkatan. Jadi henteu pegat teu oleh aya tongkat estafet anu diwariskeun. Tah, ieu tadi dalit jeung pakumbuhan masyarakat. Nah, hartina geus melekat atawa geus teu bisa dipisahkeun tina kahirupan masyarakatna. Jadi adat kebiasaan mah teu bisa dilepaskeun tina hiji pakumbuhan masyarakat. Satuluyna sifatna teh nyaeta seremonial. Tah, jadi anu dimaksud sifatna seremonial teh mangrupa upacara nu patali jeung kapercayaan di hiji daerah. Tah, anu kumaha? Urang langsung wae tingali naon eta nu dimaksud adat kebiasaan dina kahirupan masyarakat Sunda. Tah, ieu tadi saur simkuring oge anu patalina jeung upacara daur hirup atawa siklus hirup. Jadi di masing-masing daerah ngabogaan khas atawa ciri masing-masing. Tah anu dipedar ku simkuring ieu sifatna nyaeta umum. Jadi hampir kabeh masyarakat Jawa Barat apal kana ieu adat kebiasaan. Anu kahiji aya kakandungan. Tah ti mimiti kakandungan oge urang Sunda atau masyarakat Sunda ngabogaan adat kebiasaan. Nah, adat kebiasaan aya naon wae? Upamana aya upacara 4 bulanan, aya upacara 7 bulanan, atau disebut oge tingkeban. Tah eta teh mangrupa upacara-upacara nalika kakandungan. Jadi ti keur aya di jero kandungan keneh geus diwanohkeun kana adat kebiasaan kitu nya. Nah, satuluyna lahir. Tah, barang lahir oge urang Sunda geus ngabogaan adat kebiasaan masing-masing. Upamana hajat nurunkeun, upacara nurunkeun. Tah ieu teh dina umur orok geus 40 poe. Hartina orok geus meunang kaluar. Ari zaman baheula mah urang Sunda percaya yen orok anu acan 40 poe teh biasana teu meunang waka kaluar. Iraha kaluarna nyaeta nalika umurna geus 40 poe. Nyata disebutna nurunkeun. Tah aya upacara-upacara nu kudu dilaksanakeun. Biasana aya saweran jeung sajabana. Tah eta salah sahiji upacara anu patali jeung lahir. Satuluyna rumaja. Nah, mangsa rumaja aya oge adat kebiasaanna, tapi sigana ayeuna mah geus langka dilaksanakeun. Upamana aya gusaran. Gusaran teh ngagosok kuntu make alat nu tangtu, eta disebutna adat gusaran, atau bisa oge ruwatan jeung sajabana. Lamun budak lalaki sundatan. Tah eta salah sahiji contoh adat kebiasaan nalika rumaja atau budaknya. Satuluyna mangsa kawin. Tah, dina adat kebiasaan kawin urang Sunda oge kacida loba pisan unak-andikna atawa runtuyan kagiatanana ti mimiti pranikah, poeanana, poean ijab kabul jeung pasca nikah. Tah eta teh aya runtuyan-runtuyanna. Engke saderek tiasa milarian atanapi nongton video-video salajengna ngeunaan adat kebiasaan urang Sunda. Mudah-mudahan tiasa dipedar hiji-hiji, dicontohan sareng video, sareng tata cara sareng sajabina. Ayeuna mah simkuring bakal medar secara gurat badagna wae. Jadi henteu dipedar hiji-hiji secara nyoksok jero atanapi secara leuwih detil deui. Kanggo sementara tiasa milarian referensi tina bacaan-bacaan sanes. Engke upami tos aya videona mangga tiasa ditonton videona ngeunaan adat kebiasaan anu leuwih jentre deui dina video-video salajengna. Saterusna aya maot. Nah, di urang Sunda nalika maoteun oge aya kebiasaan-kebiasaanna. Upamana aya 3 poeanana, 7 poeanana, 40 poe, terus mendak bulan, mendak tahun jeung sajabana eta mangrupa asupna kana adat kebiasaan. Tah, sajabati kitu dinu maot oge sok aya kepercayaan-kepercayaan di sababaraha daerah. Upamana lamun aya nu maot malam Jumaah, biasana sok makamna sok ditungguan. Tah eta teh patalina jeung kepercayaan atau adat kebiasaan di hiji wewengkon atau di hiji daerah.
atau aya oge saacan 40 poeana nama di bumi teh sok nyadiakeun damar atau lilin nu dihulungkeun tuluy di gigireun damarna aya congcot jeung sapuratina tah eta teh mangrupa kabiasaan atau di hiji wewengkon masyarakat gitu. Jadi patali jeung upacara daur hirup teh seueur pisannya ti mimiti kandungan dugi ka maot. Aya rupa-rupa upacara adat kebiasaan masyarakat anu khusus. Tah ieu mah khusus teh nyaeta biasana di wewengkon-wewengkon anu tangtu dina tanggal-tanggal anu tangtu, bulan-bulan anu tangtu gitunya. Aya naon wae contona? Aya seren taun. Tah ieu seren taun biasana dilaksanakeun di kampung adat Ciptagelar, di Cigugur Kuningan, di situs Geger Sunten Ciamis, sareng di sababaraha tempat di Jawa Barat anu masih osok ngalaksanakeun seren taun. Seren taun teh lamun urang mah nyaeta ngarayakeun mapag taun anyar. Tah tapi di dieu mah disebutna seren taun, hartina nyerenkeun taun nu geus heubeul, seren tampi gitunya, nyerenkeun taun nu geus heubeul bari sakalian mapag taun anyar. Tah disebutna seren taun. Satuluyna nyangku. Tah, nyangku nyaeta salah sahiji adat ngumbah pusaka anu aya di Panjalu. Upacara adat itu emang rupa kebiasaan anu turun-tumurun nyaeta ngumbah pusaka-pusaka anu disimpen di Bumi Alit Panjalu. Bumi Alit nyaeta tempat nyimpenna pusaka-pusaka seperti keris, kujang, pedang cis, jeung sajabana. Tah seueur di Bumi Alit. Jadi si pakarang-pakarang eta dina poean nyangku turun sarta dimandian biasana didatangan oge ku masyarakat-masyarakat boh eta ti jero Panjaluna atau ti luar Panjalu. Biasana dilaksanakeun di alun-alun Panjalu sarta runtuyan kagiatanna seueur pisan, aya hiburanna, aya ritualna jeung sajabina. Satuluyna aya ruat bumi. Tah ruat bumi ieu nyaeta ngaraja hiji tempat anu biasana dianggap matak ngondang balai atawa loba kajadian-kajadian anu nyilakakeun di eta tempat. Nah, ruat bumi teh sangkan anu nyicinganana atau anu ngaliwat ka eta tempat teh teu weleh aya dina kasalamatan jeung kasehatan. Anu saterusna aya Rebo Wekasan. Rebo Wekasan teh nyata mangrupa upacara adat anu biasana dilaksanakeun dina poe Rebo anu pamungkas atau anu akhir dina bulan Sapar. Tah ieu sebagian masyarakat masih ngalaksanakeun naon nu disebut upacara atau kagiatan Rebo Wekasan. Saterusna aya Merlawu. Merlawu pikeun sabagian masyarakat Jawa Barat pasti aya nu teu apal naon eta Merlawu. Tapi Merlawu teh mangrupa acara anu biasana dilaksanakeun di situs Gunung Susuru di Kabupaten Ciamis, nyaeta mangrupa upacara adat mapag bulan puasa. Biasana dilaksanakeun saminggu atau 5 poe samemeh bulan puasa. Saterusna aya ngikis. Tah ngikis oge sarua nyaeta upacara anu dilaksanakeun nalika mapag bulan puasa, tapi ieu mah diayakeunna di situs Karangkamulian Ciamis. Saterusna jamasan pusaka. Tah jamasan pusaka oge masih upacara adat. Biasana ieu dilaksanakeun di sababaraha tempat anu masih kene nyimpen pusaka-pusaka ditinggal karuhun. Nyaeta upacara ngumbah pusaka, meresihan pusaka sa model keris, kujang, pedang, jeung sajabana nyaeta dina poe-poe nu tangtu. Jamasan pusaka oge biasa dilaksanakeun di Kabupaten Ciamis. Anu mana Kabupaten Ciamis loba titinggal pusaka dina mangsa kerajaan Galuh. Tah siga kitu saderek rupa-rupa upacara adat kebiasaan masyarakat anu khusus. Simkuring mung medar gurat badagna wungkul, jadi henteu dipedal hiji-hiji secara detail. Mudah-mudahan di video-video salajengna simkuring tiasa medar hiji-hiji seren taun teh nu kumaha, iraha dilaksanakeunana, di mana, kumaha jeung sajabana secara leuwih lengkap. Dipintonkeun oge videona siga kumaha, nyangku oge ruat bumi suluan, ngikis Merlawu jeung sajabana. Mudah-mudahan aya kasempatan kanggo teras-terasan mintonkeun video-video anu sipatna tiasa nambahan pangawruh kanggo urang sadaya.
Kukituna hapunten bilih seueur kalepatan dina video singkat ieu, video anu medar ngeunaan tradisi Sunda. Simkuring dina danget ieu mung tiasa ngadugikeun gulat bade ngungkul kumargi upami dipedar hiji-hiji mah tangtos durasina panjang pisan. Kukituna saderek dipiharep tiasa milarian bacaan atanapi referensi-referensi sanes supaya apa naon wae nu kaasup kana tradisi Sunda, kumaha sajarahna, kumaha tata carana jeung sajabana. Nah ieu teh murni adat kebiasaan orang Sunda atau aya pangaruh sejen. Tah mangga saderek tiasa milarian atau tiasa ngaguar tina referensi-referensi bacaan sarta saderek tiasa ngadu maniskeun dina pedaran anu jerangan kahiji nyaeta ngeunaan pedaran. Jadi saderek tiasa nulis ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Ya, wanguna mangga tiasa deskripsi, argumentasi, eksposisi sareng sajabina. Supados saderek langkung paham anu teu acan nongton materi pedaran tradisi Sunda jerangan kahiji mangga ditongton heula. Lajeng nonton anu kadua saterasna saderek tiasa milarian referensi ngeunaan tradisi Sunda teh naon wae. Saterusna tiasa ngadu maniskeun antara materi pedaran sareng tradisi Sunda eta. Janten saderek tiasa ngasilkeun hiji karya mangrupa karangan pedaran atanapi artikel. Kukituna saderek dugi ka diheula pedaran ngeunaan tradisi Sunda, mudah-mudahan aya mangpaatna. Hapunten bilih seueur kalepatan. Tepang deui dina video-video salajengna. Ulah hilap anu teu acan subscribe, like sareng komen mangga diantos. Ulah hilap oge dibagikeun linkna ka rerencangan supados video ieu tiasa mangpaat kanggo balarea. Atur nuhun simkuring, ieu aya daftar pustaka. Pamungkas, hayu bagikan saloba-lobana sabab urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangawruh. Hatur nuhun, sampurasun.